Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enon. Iya orang nanya nyahaunya. Namun puasa, namun berpuasa kita, namun naik kumur ku puasa tuh menang teh. Ari sia siga budakan karak brojol be atuh puasa-puasa kumur ku puasa to. Saya sih kalau puasa bae. Ente mah bising mah urangnya ajak disukan teh lamun misalnya menang ya puasa to teh kumur urang puasa. Kumaha teh? Bot, sakar anu dirasa eta pucongor, ngabatalkeun puasa maneh, komo rasa ingin memiliki. Bener ya hau bisa wae ah. Kieu hau. Aing teh tobat tapi kumanya carana. Tobat biasa tobat samel sih tobat. Jama ek tobat sia mah teu meunang. Kumaha we urang tobat? Alhamdulillah. Mana rek tobat mah bot, aing seneng bahagia. Di bumi nepi ke langit bahagia pisan. Tapi kieu hau. Aing teh loba salah ka indung aing. Kumanya carana supaya aing bisa dimaafkeun ku indung aing. Ningka sia bot ningka pisan tato di mana-mana be yang tobat mau diterima ieu sia tobat teh. Yeh, sia nyara aing sang digegel tah kumaha aing ye. Sieun. Gos. Cana ongko buluk, udah karek tobat jalang-alang bae sia mah. Percuma tobat gen. Hidupna dosa jeung dosa bae nya sibuk tobat mana benda tambahna. Cing, sia, teu nyelekeun mau ngengker ngangatan digegel minta jeung. Gos, enak ya pene bot. Balik minta maaf penungnya minta ampura. Ngadenge mah nya surga teh ada telapak kaki ibu. Kumbah suku indungnya neh jangan diinum. Pene minta ampura sungkem. Bener hau. Bener. Geus aya kitu mah aing balik lah. Oh, gos coba salat. Oh, sip. Ayo kan sia ke bot. Balik lah. Jam main tobat kapunang balik maturan geus sia tenang. Oke, dan sih ninggalkeun aing. Hah? Naikin kita. Tayang oh duitan kena ngawirit. Yo, Nah, bos. yo orang dia. Deh, kaman apa mana bot? Karena kadeule. Ye, kuy orang tas jawab 6 3 poe geuning. Top 6. Oh, hau. Terus kumaha nu paling disuruh minta ampura ka kolot maneh geus encan? Alhamdulillah tamang geus hau. Terus kumaha tenang tenang? Alhamdulillah tenang pisan hau. Alhamdulillah. Kumaha ceritana? Nya bisa jawab nang kos kitu. Iya hau cerita namanya. Yo, indung urang teh pan terus di sawah. Oh. Eta kan suku kotor kene, kerma terus ngagele teh munding nu haneut kene cenah. Nah, salna urang teh nya teu dikumbah ti mimiti heula teh kitu langsung kumbah ti baskom bae. Tah teu nyana mah pas dikumbah ti baskom teh ku urang langsung diinum tah salana urang hendak mam teh tah indung urang nyawa ti dia. Ah, sia mah terbalik atuh. Ya tuh kieu ceritanya saking minta urang hayang minta hampurana teh urang bener-bener pisan minta hampura jadinya urang teh nyaho indung urang terus balik di sawah. Oh, belak lama halus maneh. Waduh. Anak aing tolong. Hei. Tolong. Hei. 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 Terus nyana diderek nah, bot. Ya, eta urang pakai koko salat lah pastina. Sholat, baju koko balapan, yang baju daleman, siga berak renang mas ya. Baju koko pendek, teu make peci, celana ngatung kos gitu. Yo, siga aing, sholat mah rapi tuh. Tuh sarung kok rapi tuh, peci. Yo, baju koko wangi. Biasa hau, karena para tobat mah kieu teu nyaona naon. Oh, geus segian tuh di jero, aya peci jeung sarung, pake. Tuh. Yo, kebot, tah di lemari sarung peci araya pake. Udah siap. Tuh, sarung aya 3. Terus kaluhur, kakak cingkrang, Geus sarungna. sakieu. Deh, Kurang. kakak cingkrang. Gas kipas. Yo, pecina. Ngatron dia tak. Nah. Biar nolong kata dulu. Emang ngamun kadua hau. Tesah. Oh, bisa. Latna.
Tak subhanallah, masya Allah, eta budak gagap pisan kan. Pai, sok acan. Nggak tahu tadi mati rambut, ngali mama baik. Oh, sok, gan, cepet. Ayo sok. Sok rapatkeun, uruskeun sapna. Haus cepat. Harga ongko itu kipas guna. Kipas rubuh gue orang tengah tengah tadi ya ada meureun kumanya nih. Jangan bersisik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan la tuzikul qur'ana abada tarikana maghfana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hamdan wa yaghfir lana wa liwalidina wa lahum kama rabbayana shaghira. Hamdan Inna sana wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, atuh barudak ari salat teh ulah sesariwo, kakusu salat teh. Da urang teh langsung berhadapan jeung Gusti Allah. Sesaleurian ngobrol, sanu seserembeng ngobrol. tas ieu. Sing naengkeun bae kabeh. Bener bot maneh. Jentau. Pokoknya bener Batur Amin Hamdan Matayatul nang aing geus naik ka baboseur atuh Cisa adinya mah kaengkeun bae teuning. Gos, engke mah ulah sesariwo ada salat teh da ieu tempat beribadah, di tempat sisiwo. Sing kakusung engke mah. Ya Rabbi bil Mustafa ring maqasidana wa birlana mahadaya wasiyal karami. Long, ilok kata bener si kebot naik tobat. Asa teh yakin aing mah tobat si kebot. Mun misalnya si kebot tobat, oh batur yang luak riak aing atuh. Ulah gitu lo, obat naik tobat teh. Sekaliannya nih milih skebo tobat. Can wayah aing mah ke. Ulah gitu lo, yang mama support. Hebat. Abis Salat. Asa teh yakin aing si salat. Ge, jamek salat bakuna ente. Geus lah. Oh, itu. Eta bener deh budak ek tobat. Apakah lo bakal hayang bae eta budak tobat? Seujon lo, doakan be, sing be bener. Amin. Diaminkeun ku aing atuh lah. Sila. Sendal halus ya. Lumayan dimulin kau mah ya. Tuker aku ya. Sebaik deh guys, Lek. Kagedean geuning lu, lu. Mau eta sendal yang dindingnya nih. Ngobrol anjing musalah. Aduh, si kebot su aing mah bener tobat teh. Alakah pos gitu geuning. Aduh, nyane bot. Eta kegedean. Oh, gedean. Salat masih kene. Masih kene can anggeus. Tuker di bae bego, nanggung. Jionya benernya. Ge, tuker ge. Tuker aku aing. Aing teh yakin aing ka budak eta.
tahu. Oh yo, siapa kamu naik tobat yo? Aduh, bot maneh. Kakarak maneh kamari ngumbah suku indungnya neh. Minta maaf, minta ampura. Ayeuna kieu deui bae. Aduh, astagfirullahaladzim. Nyane mah tempat sambel bot, ongkol ada. Tapi hayang deui. Oh, sabot para dulu. Mas kadian mas nalaing. Oh, Mas Bikon, nah, minta maaf. Kamu saya nama orang minta maaf ya. Tapi bohong. Wow.